Nyampe. Indah betul. Pertanian ya. Bari ngalas sareh saeutik. Heeh. Hah? Heuda alaeuna di dieu meureun kumaha? Heeh. Kacota komo leuwih jauh. Jala. Pelakan buncis ya teh. Yang masuk juga nih ya. Ay, marek ngalabin nih we. Ayeuna pesen bini. Ayeuna neangan naon ya? Ayeuna neangan jagong. Neangan jagong. Deka. Benda ya kene aja. Lagi kute nu aya lah. Heeh ah. Ngajukut teh meureun ah. Ka mana si Abah nanya? Hari. Kita ngalas ya. Oh, beakar itu nu lobak nu ngarora atuh belah ditu curang ya. Itu ngarurak barudak teh itu teh ngalat tutut. Oh. Udah meuli wae gitu. Melak ah. Oh iya gak harejo joko teh euy. Jadi ah hanca ah. Dulu tunduk balik. Ada cara angko moai maning caang bulan. Ka ditu caang. Caang ya. Nulis di mau abada mana sapi. Oh nya. Belah caang ka ditu yo. Ya tetemponan lamun zamannya bor geus keputingan. Geunah we. Katempo. Heeh. Cenah kungkang euy cenah sok dina pare. Kacaangan sok waduh mang. Loba we kungkang ge. Ieu kira di lembur mun halodo mah komo usum halodo ka secai. Peuting we nya bor teh. Genah-genah tiis peuting mah. Mau we kitu karek mantenat halodo mah batu saya. Kabeh. Ternyata mah magrib deh kulupra jual batu karek kulupra kan ulang tadi pernah diimutkeun aduh keun bae-bae urang balik weh pas mah tara balik tara ke bati ka aduh liwai balik nengkol le urang mah kosong itu tuh kira dudu tuh Heeh. tah geus balik euy balik deh urang kieu teh mah
Jadi dia ge. Ubas anyar kene tapan aya halodo nih kawinya. Ya teh syaraat aduh. Urang teh asa teh ka ditu neang. Ai jam 8 teh ka dieu. Dihitung tuh aya opatan aduh tidak bisa menang deh cing teh nih beha aku nih kau ho cenah unggar aring ho lah gue cing jadi rek balik we kan isukan we nya urang mau ngecek pila anu mau motor salah balik hiji cing anu saeu ieu karang dudukan keun antep bae sebelum beliau balik hiji cing teh ngejauh jam 10 teh cing teh leboh ku sia da aing ini binu we kabeh ka dieu kan orang gitu mang tara mawa motor mau cekar Heeh. anu ngawarung pan musuh ieu tah nu belah kitu Heeh. anu dieu budak teh nantu Nu bieu ngarit. Eta teh minantuna. anu warung ning anu barang pas sampe sekolah nya Heeh, heeh. nah eta sawang tah mangku warung terus ka dieu udin terus si tongo anu pas kudunan da anu belah wetan 5 4 3 mun aduh madak sak bingung di juga nanti parapatan emang geus baru ka sawah ieu unggul madak sak ka ditu deuk mepe leumpang we sak meuli jeung yang belah ka ditu cenah pinan teh wae umurna ieu mah cing tinggal naik bayar pajakna dan saumur-umur dan Heeh. Ada ka ditu ge ninganan. Tos ku ieu sawah teh heeh. Maghrib we seperti pika imah subuh we sugan ya mang belum sampo teh belum sampo Aduh, belum sampo heula euy. belum sampo heula Keun lah. Pigaweun mah antepkeun heula. oh tang ngaleun ku urang tuh mana ya tuh di dieu pas no nya orang dah di dieu yo nana Oh. Geus kebak-blak gitu nih, Bah. Lemang nanang ge kitu. Urang ge sok peuting we da balik teh cenah betah di sawah teh di saung teh. Malah hanyat ka lemur ditu mah Bang. Heeh. Keur hanyat ka lemur. Tah ditukung mah, kan kasohorna ditukung mah dina parenya. Heeh, bener. Nah, nanti barang turun tapi kada tar kasok ka ditu ka muara Cibodas mah. Heeh. Nanti ditukung mah. Matak be kasohor ditukung mah dina masalah pare mah tu ayeuna meureunnan. Mata Citukung mah baheula mah ieu mun mumara ka Citukung. Kasebut teu bisa macam ulah yang ka Citukung mah baheula. Mendung. Gelap sekali. Panjang. Hari sedetik mah. Tipis. Asal barang salpetkeun di hareup we. Eta bakal aya da nya 35 mah. Aya tadi ka melang teh motor teh keun heula ke mana Pugu. Tilu patok deui teh kelebak duh, sereh teh duh. Buru-buru dibawa tuh. Kaburu-buru diala dia aduh kumaha ya dunungan rek diplakan bonteng cenah duh. Gari. Gari.
jauh sekali. Aduh, hujan. Hujan guys.